Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat atau anu kusim kuring dipihormat sadayana pendengar di mana bae ayana anu ngadangukeun dina ieu channel, mudah-mudahan kenging rahmat sinareng magfirah Allah. Amin. Dina bahasan ieu sim kuring bade neraskeun penjelasan ilmu sesi kedua. Al ilmu nurun. Ilmu teh nyaeta cahaya. Maksud cahaya ngabuang sifat kabodohan, ngadongkapkeun sikap kapinteran. Tapi anu disebatkeun pinter menurut agama sanes pinter otak nyaeta anu parantos dicontohkeun ku Rasul, sidik, amanah, tablig, patonah. Janten pinter menurut agama nomor 4. Nomor hiji mah kedah sidik. Lamun jalmi entos sidik hatena, sidik ucapanana, sidik kalakuanana, maka eta jalmi teh kasebatkeun jalmi pinter. Kartos. Tah kumaha upami dibalikeun, patonah nomor hiji, sidik nomor 4. Maka bakal terjadi pinter kabalinger. Bakal terjadi hubu dunya. Bakal terjadi sifat pamer. Bakal terjadi ingin dipuji banyak orang. Tapi saupami sidik nomor hiji, bakal timbul rasa ikhlas, iman, Islam, ikhtiar, sobar, tawadu. Para hadirin anu ngadangukeun dina ieu channel. Syarat-syarat nyiar ilmu agama atanapi ilmu pengetahuan teh aya 7. Hiji, niat atau tekad lillahi ta'ala. Urang masantren, urang sakola, ulah aya tekad dina hate hayang meunang gawe atanapi hayang jadi ajengan. Janten urang niat dina hate nyiar ilmu sejak ngilangkeun kabodohan, ngadongkapkeun kacerdasan. Kadua, syarat nyiar ilmu teh nyaeta aya dorongan pribadi anu kuat bade nyiar ilmu. Hartosna urang nyiar ilmu teh kedah kemauan sendiri, urah ngaraos dipaksa ku kolot, ku uwa, ku babaturan, tapi kreteg tina hate sanubari urang pribadi. Katilu, syarat nyiar ilmu teh kedah didukung ku orang tua. Sabab orang tua segala-galanya bagi seorang anak. Sareng seorang anak oge akan menjadi kebanggaan orang tua lamun eta seorang anak ngamanfaatkeun kepercayaan
orang tua dina jalan anu sae. 4. Syarat nyiar elmu teh kedah aya guruna. Palawargi pendengar dina ieu channel, milarian guru dina zaman ayeuna kedah hati-hati sabab seueur guru jadi-jadian. Sabab seueur zaman kiwari guru channel. Sabab zaman kiwari seueur guru toko. Anu guru nu asli nyaeta ti guru urang langsung, guruna gaduh guru, guruna gaduh guru, guruna gaduh guru, persambungan guru dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta guru anu asli anu ku urang kedah diperdih elmuna. Anu ku urang kedah dijauhan nyaeta guru anu teu gaduh guru. Lamun guru teu gaduh guru berarti guruna saha setan. Tah eta guru anu kitu ku urang kedah ditebihan sabab bakal ngalahirkeun kamadorotan dunia rawuh akhirat. 5. Syarat nyiar elmu teh nyaeta aya modal atau biaya. Pasti modal mah kamana-mana kacacanak. Nah abet kanggo modal kan butuh kanggo tuang, peryogi kanggo meser kitab, peryogi kanggo meser pulpen, peryogi kanggo udunan sareng sagala rupi. Lamun dina zaman kiwari urang hayang menang elmu, berkorban demi elmu, maka elmu oge bakal berkorban demi urang. Kahartos. Tapi lamun urang nyiar elmu embung berkorban, maka elmu oge moal berkorban demi urang. 6. Syarat nyiar elmu teh nyaeta aya kitab atau buku catatan. 7. Dina nyiar elmu teh kedah nganggo waktu anu lila. Pinter hayang, sukses hayang, tapi ari ngaji sakedeung nya teu kahartos. Tapi zaman modern ayeuna mah seueur non muslim arasup Islam karek satahun 2 tahun jaradi ajengan jaradi kiai. Teu kaharti nu kitu mah. Menurut ulama niar elmu agama terutami kedah nganggo waktu anu lila. Kantos dicontohkeun ku para ulama. Minimal nyiar elmu dicontohkeun ku Imam Nawawi 15 tahun bari husu. Oge dicontohkeun ku Imam anu sanes 30 tahun bari husu. Ari urang sabaraha tahun. Aya lila urang mah ngaji ngan lobana ulin. Aya lila urang ngaji lobana ngan saukur bobogohan jeung sajabina. Saterasna palawargi anu ngadangkeun dina ieu channel. Urang kedah uninga tambangna elmu supados elmu eta teu ngencar ti diri urang. Hiji, gaduh kitab atau catatan. Hiji waktos urang peryogi kana eta elmu hilap deui kan ari gaduh catatan mah tiasa dikorehan deui. Simkuring oge dina waktos butuh mah ngorehan deui kitabna aya, catatanan aya. Tapi lamun jalmi anu teu gaduh catatan, teu gaduh kitab-kitab acan, hiji waktos peryogi teh naon anu dibuka. Nya, jadi tambangna elmu nu kahiji kedah gaduh catatan. Tambangna elmu anu kadua nyaeta elmu nu tos katampi ku urang ti guru urang, sok amalkeun nungtut ti ayeuna. Ulah ditumpuk-tumpuk mah engke kabujeng hoream jeung males dungtungna eta elmu laleungit deui. Kumaha kahartos palawargi tah sakitu panginten ti simkuring. Mudah-mudahan dina pembahasan elmu sesi ka-2 ieu
sing aya manfaatna kanggo simkuring oge kanggo ngadangukeunana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.